Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Jenita Amelia Putri Anissa ti kelas 11B MA YPKM Al Hidayah. Di dieu sim kuring bade ngalagukeun kawi Sunda anu judulna Manuk Dadali. Wilujeng nyakseni. Mesatna punguhu jauh di awan-awan, meber kencang-kencangna bangun tayap karinggang. Kukuna ranggoas rejeng pamatikna ngeluh, ngapat mega bari hideuna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusukana tandangna, tandang jeung patentang taya bandinganana. Tipika gini tipika serat kusasana, taya karempan kasih yang leper wawanana. Nuk dadali nu panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangkat kocarana, resepna hiji kukun sakadesna hirup sauyunan para pahiri-hiri. Silipikanya teinggis bela pati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, tersakumna bangsa di negara Indonesia. Sakitu bae ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.